Iya, yang pengamannya ke motor ya. Ini motor. Boleh aing, penting mah aya anu ae bos lah. Tenang ayam, Mam. Siapa ya aya mah tuh? Kapan dia lah tuh lah aing duit heula we. Iya, itu ya. Lah. Ya, Mam, ya. Siapa? Ku aing mandian motor mah. Apa sih nya? Siap. Soalnya kemana heula enak? Urang rek itulah ka nang lain budak. Siap coba. Nya, eta. Wih. Udah nih, saledok euy. Dok, dia dok. Weh, kebenaran aya maneh dok euy. Ya aing pengaman dia ke motor tadi ke si bos dengan maneh. Wah, kebeneran teuing aing kita boga duit si bos sok mere duit euy. Heuh dok, tadi teh si bos dengan maneh minta ngamandian motor ye. Oh, siap sok kadeukeun. Geus siap sok mandian we da, engke meureun maneh diburuhan ku si bos. Oh, siap sok. Sok atuh ya tuk maneh mandian tah. Ya aing keur ditu lah. Sok kadeu. Nah, dari mana tuh anu ngamannya motor deui geuning? Oh, aing diteku si kuyu tadi. Heeh, pan tadi aing minta kasih kuyu, mesti bere duit aku aing. Lah, mun nya. Heeh. Duh, aing cong di wae mah.